ketentuan Gusti Allah lamun ku bahasa zaman ayeuna mah per detik itulah ku bahasa nu kajangkau ku akal manusia di zaman ayeuna per detik per napas takdir teh per detik gitu nya qadar teh per detik setiap napas aya takdir Nining dina sitinnya satu kali tarikan napas sekian ribu nu maut sekian ribu nu lahir dina eta lawan maut eta lawan maut lawan nu lahir komo tiba ngahuap menyak udah kejadian di dunia teh maut unggul nuker ngahuap nuker ngaburakeun nuker nelan nuker ngalengkah nuker nulis pertarikan napas nya ayat takdir ay wal makna terima mana kullu nafasin sana saban-saban napas maro nunggus kaliwah itu napas eta muqaddarun anu dicanangkeun alaika ka anjeun pihi dina itu napas teh naon taatun taat au maksiatun atau maksiat au ni'matun atau nikmat au baliyatun atau balahi pertarikan napas teh di dinya aya nikmat aya balahi kan opatnya kelompok besar teh opat taat maksiat nikmat balahi jadi waktu jelema cenanya waktu jelema henteu lepas ti opat keur taat keur maksiat keur nikmat keur balahi sakitu eta teh per detik hitunganna teh Allah subhanahu wa ta'ala yuriduka al-ubudiyata fihi maksud nama urang teh supaya jadi hamba Allah dina opat dieu maksiat kudu jadi hamba Allah taat kudu jadi hamba Allah nikmat jadi hamba Allah balahi jadi hamba Allah balahi jadi hamba Allah sederhanana sabar taat jeung nikmat jadi hamba Allah sederhanana syukur maksiat jadi hamba Allah sederhanana tobat minta dibersih minta diampuni eta teh terjadi nate per detik kejadian nate urang mah lamun meunang miliknya aduh isuk-isuk teh boga dawaman waqiah yeuh maca waqiah tas subuh teh da cek guru bacana tas subuhnya baca we tas subuh surat waqiah teh jeung doana teh barang jam 8 urang teh meunang milik 10 juta nikmat teu 10 juta nikmat keur maca waqiahna karasa nikmat teu jadi eta mah takdir ti Allah teh teu per detik tah mah panila ti subuh ka jam 8 teh jadi takdir Allah teh jam 8 we ti subuh ka jam 8 Allah takdir macam sudah waqiah kita sanikmat orang malin ku waqiah urang mah naon jalati urang mah jalati ku make tas detening 150 balik cenah tas subuh itu jalati urang milih jam 10 berang nikmat karasa 10 juta jam 10 berang nikmat keur maca jalati pun asa nikmat teu teu asa wiridan asa nikmat wiridanana eta siramu bisa ngutekeun anak tasbih asa nikmat teu ieu teh asa teu ti Gusti Allah atau urang bae urang punya kudrat irodat bisa ngeserkeun anak tasbih nah iya jadi pangeran urang keur ngutekeun anak tasbih jadi pangeran karena ngapan ieu urang lain ti Allah berarti urang boga kudrat irodat pun dia menyadari per detik tah nikmati Allah diberi heuras ya ramu nasok
lain ieu ramu unggul ieu nikmat. Ramu nata jempol. Satalapak leungeun kabehanana da. Satalapak leungeun kabehanana da anu ngonci di dieu da geus pareuh kabeh. Aya jelema teu bisa nyepeng kieu. Nyokot tas be murag deui, nyokot tas be murag deui. Teu bisaeun. Aya urang bisa tuh. Nu sehat ge ka urang. Bisa. Misalkan ka itu ieu nikmat di dieu hungkul. Nah, nu jadi sebab dia bisa ratusan saraf di leungeun. Normal. Teu cukup saraf. Sel darah normal. Lamun sel darah itu normal sanajan sarafna halus. Darah lain beureum hungkul. Aya darah nadi, aya darah vena, aya darah aura. Tilu saraf di satu titik. Encan lancar letah ya latifu ya latifu ya latifu. Tungtung letah we saraf hiji nu ruksak. Moal bisa. Dina letah ribuan saraf. Tungtung tengah puhuk. Nu ngonci saraf di dieu cukup letah membak mati. Hadir normal. Sarafna. Ya latifu ya latifu ya latifu. Per detik eta jutaan nikmat. Teu cukup. Letah ya latifu lamun let otakna poek. Teu inget. Mau bisa maca. Otakna caang. Otakna caang ingat kana ya latifu. Saraf otak eta sabaraha? 1000 saraf otak. Encan cairan otakna. Serotonina. Saraf otak teu cukup, cairan otakna. Nikmati Allah per detik hanya dia ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu beres tah hiji alhamdulillah da bisa we ya la entos ngonci teu nyampe kana tipu nanti ya la geus bisa ngomong deui ya latifu alhamdulillah ya latifu alhamdulillah ya latifu alhamdulillah tamat 150 alhamdulillah nikmat ya hamba Allah dina taat artinya per detik yung dihi anu ngalangsungkeun Gusti Allah kana takdir ayu brijuhu tegasna ngebrehkeun Gusti Allah kana takdir bikudrati ku kawasan Gusti Allah pidalikan nafasi dina eta nafas dina pernapas teh aya takdir Allah di mana anu Allah ngebrehkeun eta takdir pernapas pakulu napasin maka setiap napas yabdu nubijil ieu napas min kati maneh eta dorfun wadah likodarin kana qadar min aqdaril haqi tina pirang-pirang takdirna al haq yan kudu mulu mangsung ieu takdir pika di anjeun kainan eta bukti non mak perkara kana nu bukti perkara kainan baina bukti non mak perkara kana nu bukti simah sakur-sakur anu terjadi nu karasa ku urang di sekitar ti jero kaluar per detik eta detik payan bagi maka pentinglah kapikeun anjeunna al adabu adab ma'ahu sarta Gusti Allah wa muraqabah sareng muraqabah ka Gusti Allah fi kulli nafasin setiap napas min anfasika ti antara pirang-pirang napas anjeun patakunu maka kabuktian patakuna maka jadi sabab kabuktian anjeun eta fikuli napasin setiap napas eta sekalikan anu nempuh torikon kana perjalanan ilal haqi menuju al haq subhanahu wa ta'ala dikeun pernapas teh keur menuju ka Gusti Allah we terus karena muraqabah terus pernapas kejadian-kejadianana bandungan sepanjang orang lamun keur wiridan pikiran cus tinggal perubahan-perubahan per detik eta per detik sep pikiran teh
di muraqabah eta takdir ti Allah. Wa huwa ari itu nempuh torekat sebilang napas eta makna kaulihim makna dauhanana para ahli sufi aturuku ari pirang-pirang torekat ilallahi ta'ala menuju Allah ta'ala biada di anfasil khalaiki sabing bilangan napas pirang-pirang makhluk. Wih karena dasar anu disebat jalmi ahli makrifat jalmi nu caket sareng Allah nu dimanaan jalmi caket sareng Allah ai kilatul goflah sakedik lengahna hatosna teu aya lengah anu dimaksud teu aya lengah perilakuna teu aya mencok tina aturan syariat da eta aturan Allah teu aya aturan mencok tina aturan Allah selalu berpijak dina aturan Allah karena sieun ku Allah maka satu sudutna oge di berbagai pencilan-pencilan kecil terdetik jadi ibadah ke Allah lirik matana dengung pendengaranana dengung pita suarana ucap huruf lapadna didasari sieun ku Allah. Allah paul teu ridho lamun ngucapkeun model kieu. Lamun wudu model kieu Allah sieun teu ridho. Maka ngacu kana akhlak Rasulullah. Karena teu aya wali kecuali warasatul anbiya. Jadi nu dimaksud dina kata makrifat jamin sempurna akhlakul karimah. Jamin sempurna akhlakul karimah. Jamin utuh ngajalankeun syariat Islamna. Baik nu hablum minallah di pribadi, salat puasa, zikir wirid tadarus, i'tikaf atau nu hablum minanas silaturahim, gotong royong, munakahah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar jihad fisabilillah. Ieu syariat Islam. Ketika jami bisa menempuh seutuhna ieu disebut ahli ma'rifat. Maka teu aya di syariat Islam pasukan perang kecuali ahli sufi. Tingali warisanna. Tingali para sahabat. Apa memang teu memahami sufi sahabat? Ahli sufi. Sadaya pasukan perang di Indonesia sejarah dikenal ahli sufi. Termasuk lamun urang sok jarah ka Cikundul apa urang yang beranggapan bahwa yang dalam Cikundul sanes ahli tasawuf. Sadaya jalma nganggap ahli tasawuf. Apa anjeunna sanes pasukan perang? Kuno dipanggil Arya. Dipanggil Arya panglima perang. Berbeda jeung sifatul qabihah. Tasawuf jelek sok akrab ka Allah ngahindar tina dakwah nahi munkar sifatul qabihah nyahuna sajadah jeung tasbih puasa riyadhah teh nyahu tatangga imah tukang mabuk teh nyahu baraya nu bagi warisna teu bener cek agama masing-masing piru padahal dosana ngalibas ka kabeh. Membangun kerajaan ahli sufi. Kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan Demak, maju Islam ku ahli sufi nujuhun ku akhlakul karimah. Karena utuh ngajalankeun syariat Islamna. Ieu nu dikategorikeun ahli makrifat, nu dimaksud ku ahli sufi. Utuh sesuai Rasulullah. Rasulullah teu semata di masjid. Rasulullah teu ngajarkeun zikir jeung saum hungkul, tapi Rasul angkat pedang. Jadi acuanana ma'rifat akhlakul karimah. Karena jalmina sering teliti sehingga teu aya salah, maka disebutlah ahli musyahadah.
selalu teliti karena reka paripola kena tekan aturannya gitu. Itu ilmu syahadah. Karena selalu getir sieun salah ku Allah asa dipantau tajali. Tajali bisa ningali Allah nasa dua perkara di maksudnya naon? Nek salat apa kita cek Allah, lain cek RT. Pan orang mah lain kabayang cek RT gitu. Ngaji wae orang apaan? Sieun panggih cek babaturan geus diomongkeun. Sok digagungkeun ku babaturan jadi ngaji lain ka Allah ieu. Jadi keur ngajina nempona lain nempo Allah, nempo babaturan. Supaya qabiha ru'yatullah fi kulli syai'in diterjemahkeun di mana teh karena imajinasi. Akhirna nu belajar sufi banyak menghayal. Padahal maksud ka anak kata rohu ayat adiba ka anak kata rohu supaya beradab. Siga urang lamun lupa ka jelema tariknya beberang banget eta nu lupa jiga nu ningali juriceun. Sia mah lupa teh jiga nu ningali juriceun. Lupa ka sahabakna. Ibadah siga nu ningali Gusti Allah maksudna tekun adab-adabanana. Nah, pemerhatian nu neme merhatikan sudut syariat di badan urang, cocok tuh akhlak urang jeung syariat sehingga ngarasakeun paur salah Allah merhatoskeun eta teh per detik. Salat per detik, lain salat hungkul. Di badan urang teh aya jasad anu punya kewajiban. Aya akal pikiran nu punya kewajiban, aya hati nu boga kewajiban, aya pemandangan, aya penglihatan, di dinya aya syariat anu nangtukeun. Makana inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Pendengaran wal basara paningali wal fuad pikiran eta kabeh jadi pertanggungjawaban. Wala tataraqab jeung ulah nungguan anjeun ayuhal muridu wahai jalma nu berlatih jujur artinya muridu ieu teh murid teh lamun dina kali momoten faqihan wahidan mutawari'an teh gitu ya. Jelema paham fikih belajar tertib ilmu, belajar ngaplikasikeun ilmu. Mun baheula mah antara apa jeung perilaku teh papahare ayeuna belajar setahap-setahap dipraktekkeun ada murid namina. Belajar ngamalkeun ilmu. Purugol agyari kana hilangna agyar. Istilahnya di sufi aya agyar, aya asar gitunya, aya kaon gitu. Eta keneh. Agyar dina sudut pandang segi arahnya bahwa eta lain nu sabenerna ku urang dibutuhkeun. Jadi nipu lain eta sabenerna. Sapertina mun nginumnya karasa ti seger anu ti seger lain cai. Lamun jelema anggapan ku cai ti seger ijma ulama kafir. Natijan pikiran jeung hatena ngarasakeun anu ti seger teh cai. Ijma ulama kafir teh jelema. Bahwa nu panas deuneun nu pangset uya nu ngabuntukeun besok. Anu urang jadi di sabalanya tos panen di sawah anggapan panen lain. Nu jadi urang di sabalanya ku sabab panen. Anu panen ku sabab pare lain. Katipu. Nu sabenerna Gusti Allah. Tuluy ieu tipuan teh jadi ngarintangan karena urang butuhna teh jadi ku Allah. Butuhna teh ku sawah mangka aturan Allah heleh ku sawah. Lamun jelema anggapan bisa kabalanyaan dapur pamajikan teh karena aya gaji karyawan. Jadi manehna butuhna lain ku Allah.
kudunungan sehingga aturan Allah eleh ku aturan dunungan, aturan Allah eleh ku pausahaan. Jadi perintah maka dinamakeun agyar gitunya. Jadi perintah kanu hakikat sabenerna kebutuhan manehna. Aya disebutkeun asar kusabab kealaman teh samemeh maot. Anu kealaman samemeh maot ngaranna asar. Anu kawan kusabab di kolong langit dunia. Eta teh keneh. Nu aya samemeh maot, nu aya di kolong langit dunia, anu jebakan panipu eta tata harta jabatan pangkat wibawa. Aya teh samemeh maot Pak. Di udag-udag di penta di wirid-wirid maot teh ka bawah ieu. Teh ka bawah. Menta bonafit sakti bandraguna gampang harta beunghar rubak ribuk dihormati di bawah. Dan di jero kubur pasarua bae. Katipu jadi agyar. Nah, ketika naik wiridan belajar jujur, tujuan ka Gusti Allah, ieu masa yang nararangkel agyar. Aya wae nyarangkeun. Akhirna ditunda. Ibadahna ditunda, sina tenang heula pikiran jeung hatena. Tah ceuk ieu ulah. Dar ke wiridan mah, ibadah mah. Tong nunggu tenang jeung hati pikiran, udah pengalaman tenang, ngomong di pertengahan. Tak hibur pikiran lagi nek wiridan teh, ki geus tenang. Emang nek nepi umur kana tenang? Teu jaminan. Sok dar. Oh, tak hibur ku agyar. Makan kana pikiran. Nek wiridan teh pon nyocos, isu kancan aya jang balanya. Depan nak hutang deui. Aduh ieu. Urusan itu dar we wiridan. Lamun wiridan ulah bari leumpang. Teu sopan. Ngan naon leumpang kudu bari wiridan. Ulah lengah. Kanggo baca namun ngarokok bari wiridan. Teu meunang sia teh. Teu sopan ngarokok bari wiridan. Ngan wiridan, wiridan bari ngarokok teu sopan ngarokok kudu ulah kosong tina wirid. Ngomong maot keur ngarokok maneh. Wiridan teu meunang bari ngobrol. Mun ngobrol eusi ku wirid. Iya nya jadi eta ulah nu ulah ketat penuh. Maka ulah dianggap teh loba pamere ti guru teh. Teh dawamkeun, teh dawam. Anu seribu cenah. Ribu naon sih loba ulin oge. Masih sempat nonton bola, masih sempat ada giridik mau jatuh ribu loba wirid. Justru jangan ngisi eta teh, jangan ngisi. Isi gitu. Kau udah cenah bener sok aya sema piraku kudu wiridan wae da bisa tuh wiridan bae jeung hareupan sema. Wiridan mah ulah bari jeung hareupan sema. Wiridan wae sidang ada buan heula sema. Ngan hareupan mah isi ku wirid. La tataroko purugul agyar ulah nungguan leungitna agyar alwaridati nu datang ala qalbi ka kana hate mani wahia ari nungguan agyata wahia ari tu agyata tulumatun pirang-pirang kapoekan tak dusu nu timbul pihi dina hate teh tahulu baeno bana sudil maula nu ngahalangan itu agyar teh bainahu antara itu qalbu wa baina suhudil maula jeung antara nyaksian ka pangeran wal hudur jeung hudur mauzata maula teu fokus teu konsentrasi kade ulah ditinggalkeun wirid
nek fokus teu fokus, nek konsentrasi teu konsentrasi, nek tenang teu tenang, wirid majar terus. Fa inna dalika sausanya itu kabeh tayak tongka matak mutus ka anjeun an wujudil muraqabati tina ayana muraqabah lahu ka Gusti Allah fi madina perkahua ari Allah tamuki muka nepatkeun anjeun pina ta emah ari kariwah urang ditepatkeun ku saha ku Allah nah kunaon pada malah Allah ka urang jadi alasan kana putus wirid. Minal a'mali tina pirang-pirang amal alati anu tatawasol ngadugikeun ieu teh tatawasol biha damal pengantar anjeun bihi ku itu amal teh ilahi ka Gusti Allah pal matubu mangka nu dituntut mikati anjeun eta al muadhabatu mayem alama kana perkara anta ari anjeun beta emah wa muraqabatul maula jeung muraqabah ka pangeran hidalika dina itu mana dina itu agiarnya ya muraqabah kan jadi kana aqaid kana bab aqaid kana billah we kana aqaid ngan lamun dijabarkeun dicentrekeun dina aqaidna hanya satu keping tentang bab muraqabah kebutuhanana engkena efeknya kadang jalama sok nyalahkeun Gusti Allah apa ke Gusti Allah tapi lain terima kalakah nyalahkeun sehingga daripada tanggung nyampaikeun waktu teu mah ayeuna selewat aqaid pondasi jang tauhid tauhid tanpa aqaid hampa sami aqaid tanpa tauhid hampa ari aqaid apa nu kawasa hanya Allah nu iradah Gusti Allah nuhuninga Gusti Allah apa ya aqaid tauhid teu butuh kusalian Allah teu sieun kusalian Allah ungkul berpegang ka Allah tauhidna sabar pasrah tawakal ridho ya tauhid disebut tasawuf disebut suluk disebut tarekat berpijakna dina aqaid wujud kidang bako disebut ilmu kalam sok disebut di ilmu tauhidna gitu. Ieu muraqabah ngacu pijakan karena ilmu aqaid. Wahdaniyat fil af'al. Intinya wahdaniyat fil af'al muraqabah. Karena wahdaniyat fil af'al naon bae tah. Wahdaniyat fi sifat naon bae. Praktek dina muraqabah. Eta teh per detik. Af'alillah teh nya per detik af'alillah teh. Lamun teu bisa kana muraqabah af'alillah kana sifatillah kana af'alillah. Muraqabah. Wala tastaqilu sareng henteu sibuk anjeun bima kupar kanu yuriduhu nganyumpikeun Gusti Allah karena itu ma'ala qalbika kana teh anjeun min dulmatin tina poek au nurin atawa cahaya da urang mah kudu wiridan ti Gusti Allah tugas midawi ti Gusti Allah anapun Gusti Allah keur maparin poek keur maparin caang keur maparin tenang keur maparin ribut teu urusan kadinya eta mah prerogatif Gusti Allah termasuk di fisik aya kasusok karigo di fisiknya teu urusan laju terus. Kadang-kadang lamun keur susahnya keur paciweuh daek wiridan keur paciweuh mah bukan duit datang we ka sibuk eureun wiridna tungtungna paciweuh deui
naon aya sibuk jeung paciweuh. Paciweuh hese masak, hese balanya, hese jajan, hese bayaran, piweuh nganggur. Paciweuh teh nganggur teh. Datang utah gawe, padi sibuk. Oh, kemana mana? Rumah abdi bangunan, cenah bangunan. Di bola mana rapi sok dawa? Sok mang tos isa. Ayeuna kumaha? Duh boro-boro maca damang capek balik oge. Itu 2 bulan nganggur deui. Jadi orang mah tegak dibere tenang ya. Kesibukan. Jadi alasan karena ganjalan zikir Allah. Oh. Tata fisik dina hati jeung pikiran ge sami. Sok aya teh tadi hati teh asa hampa, asa nama gitu nya. Ayeuna jadi males lagi rida teh. Goleran teu puguh teh nya. Teu puguh gadag gitu goler gitu. Pikiran cus-cos ngalayang ka mana-mana gitu. Mu mau keur kitu kumaha. Jalankeun terus. Oh, kadang-kadang reket badannya serba salah dia mungkin terus kayak sekilailah kaya teteh ke kelas orang mau malu gitu saja udah tidak wah rasa nu kawas bieu teh kodok-kodok hawa asa nungkem hardang teu puguh teh nih hardang teu puguh wah diu geujeut ulah walikat satu para rugu rasa. Da ku koleran kitu puguh teh tadi. Mending gawekeun. Ngan kurang kejat teh nek kudu didana ge. Komo dibere kitu berat mana? Da beak jang masak aya. Duit yang jajan budak aya, jadi tenang. Udah kudu diri dajak eta. Walau qala fa inna dalika walau qala mengucap cenanya itu musannif fa inna dalika yaqtauka amahu mukimuka pi lakana aula lamun ibarat musannif ditanya fa inna dalika yaqtauka an wujudil muraqabati tadinya namatan ini komentar ku penyarah eta cenah ibaratna mun dirobah mah cenah jadi kieu fa inna dalika yaqti'uka amma huwa mukimuka bima fihi mun kitu cenah lakana aula pantasna leuwih pas cenah ulah karena tegenaheun pikiran jeung perasaan maneh jadi nunda amal wirid zikir sabab jadi mutus karena sifat dawam maneh kitu nya putus sifat dawam maneh. Jadi lamun anu dina riyadoh mah dina poe awal jeung menjelang akhir biasana. Terjelas tergantung jumlahna. Lamun 40 hari didinya teh. Dina hari 2 sampai 5 ke 10 hari itu rada tenangan. Ke dina dia 35 ka dia tah. Kurengan. Geus nek detik-detik ke akhir teh datang deui teh. Tantangan teh. Bisa jadi demam meriang. Bisa jadi mulik bak betul, tajam segala macam, goda. Tunggu ke diri atau tunggu ke keluarga bisa jadi. Ya penanganan sambil jalan bisa, itu jadi alasan dibatalkan gitu. Wawaju kauni kotian ari wajah kabuktianana itu nunda pagawean kotian mutus eta anak nafsaka sanya dianjeun tasulu nipu cenah ka anjeun wa taqulu jeung ngucap cenah nafsu teh lauk kunta lauk kabuktian anjeun eta min ahli iradah ti ahli iradah lama warodat maka pasti moal datang non hadil agyaru ieu pirang-pirang agyar alaika ka anjeun ma'aka kasroti ibadah tika sata loba ibadah anjeun
Payastagilu maka sibuk naon qalbu ka hate anjeun bihadil wasawisi ku pirang-pirang bisikan-bisikan. Warubama sawalat sang terkadang nipu itu nafsu ka anjeun arruju'a kana balik amma narik balik amatina perkara antaranya takosidu nuju ka eta emak. Munur eureun moal tulus moal dilanjut tah kadang kitu. Naon amalan teh kieu imam medu wa tarkul amali jeung dengan amal salati nu saleh wa sababu hadil agyar ai sabai agyar teh goliban ningali eta mayaridu ma perkanu yaridu datang alika ka anjeun min akdari dunia tina kikiru dunia galibna teh datang nate agyar teh tina kikiru dunia ketenang-tenang wiridan udara aya kajadian jadi hayang eureun wirid ka Allah tina kikiru dunia rupa-rupa bisa gering, bisa ancaman, bisa hese ekonomi da galib nek usaha ke usaha sebenarnya nek berpendidikan ke berpendidikan tepat tulah pate kadinya tak kikiru dunia nek gede hutang mah tumuhan ku beungar nek teu umuhan ku usaha mah sarua hutang mah boga jelema teu jadi alasan karena ninggalkeun wirid gitu tina kikiru dunia dimarusuhan, dijarauhan, dihianati, digarogoreng, geringan, cilakaan kikiru dunia eta bisa jadi penyebab karena pegatna dikir aurat urang geus dawam ulah cenah gitu terus bertahan eta tinu pahitna nya kadang-kadang datang tinu amis oge bisa udah tadi contohnya tuh jika loba mitah gawe nya aduh suburnya jadi urang wirid teh kudu sibuk aya nu dibere lain dibere beda ti batur ku Allah teh makin bisa milihkeun beusi jadi we camparua karena wiridana teh ada sangat hebat atawa datang jelema ngabring diciduhan cai di arimu kita barokahna hayang diciduhan cai waduh Dogrok jadi karena wirid lagi campak kumusan apa mureunannya atau ditipunya bisa nempo jin cerita nate bisa nempo setan cerita nate asa cukup dogrok katipu deui munnya mau bisa nempo setan anu ngaganggu salat atau tewakan termasuk karomat terperangkap ku karomat sejaman nu ngambah tarekat terperangkap dina karomat begitu aya keindahan-keindahan kelebihan-kelebihan beda ti batur akhirna jadi kurang intensitas dina amal wirid lamun nu teu katipu mah lanjut terus itu lamun diarumi masing-masing jalur syariat beda tantangan urang dalam berjamaah sok tantangan nanawan lamun urang dalam puasa aya di tantanganana lamun urang dalam silaturahim beda di tantanganana teh lamun urang dalam infak sedekah kan itu jalur-jalur syariat tadi teh ya lamun urang jujur ekonomi modal bersih halal ekonomi coba sok tantanganana aya deui di bidang ekonomi komodina dakwah tantanganna aya deui beda sedangkan iku dilakukan kabeh teh suluku torekat mapai torekat menuju ridha Allah pernapas pan praktekna di dinya dina syariat Islam praktekna nek dina naon praktekna deui torekat aya di dinya sholat tenang, coba kamu bisa berjamaah. Sholat tenang, daya korting korupsi bacaan. Samuk bertahan 2 bulan. Teu anu macal hiji, kudu aya wae nu macal teh. Berjamaah pribadi tahan 40 hari.
di jero berjamaah aya dakwah amar ma'ruf nahi munkar mana sokna teu lurus omekeun geten tiap berjamaah ngomekeun sok muncul tantangan cekara sok hari kahiji cenah ngomong susup luruskeun sokna bariskeun hari kedua masih tenang hari keempat ngomong wae geus karot ieu mulai tah ngabeletuk mulai ngabeletuk infak sodako hari pertama masih tenang hari kedua masih tenang kayak kadituna cegera mulai nu jam medud mulai nu ngomong jalma teh hayang kaogo tah mah kayak berikutnya mah nu pernah dibantu malah nu mopokan tak kotor nu pernah dibantu nu pernah ditulungan ih malah hianat. Jelema teu boga pausahaan diajak usaha bareng naon jual beli mobil rongsokan jadi pahameun baru mobil anu keur ditawarku urang dipeulah dibeli manehna bala mana bisa kadinya teh ku urang bisa mau ngebantu di ka jelema kitu itu tantangan jadi kikiru teh kana wiri oge heuh naik mobil dipeulaan kiru kan hate teh kana wiridan teh komo kabogoh kapilan batur komo lamun urang migawe perkara pangcapeda dianggap teu gawe komo lamun urang nulungan dianggap hianat urang teh nulungan bebelentek dianggap hianat kieuh tah keur wiridan ge pasti lagi jelema teh cek berarti tantangan ngomong segala di pintu penjara diancam terbunuh para nabi gitu ulah kaganggu dikir wirid di lebaran ieu etanya hikmah ka guru kadang-kadang anu mah siapa kali itu cuma belum diantep aing teh can puguh dipulung ku kolot sia ieu cek kasar namanya can puguh bapa maneh daekeun ngulung minantu ka urang lamun urang teu boga guru can puguh aya awen daek dikawin ku urang termasuk maneh lamun urang teu boga guru can puguh maneh ku Allah dikerasakeun senang hirup jeung urang lamun urang baheula teu boga guru maka guru ahakul hak tertinggi daripada hak kunci tumono aya ngalantakeun keluarga pamajikan gara-gara guru dosa kudu kaurus kabeh ngan mana nu diheulakeun gitu ahakul hakul muallim hak paling hak tertinggi hak muallim mun teh taklimul mutalimnya anu boga hak di urang teh ayunannya ayunan boga hak di urang guru jeung keluargana indung bapak pamajikan anak dulur babaturan dunungan jelema nu butuh ditulungan itu punya hak di urang hak tetangga hak kerabat hak muslim sabrek-abrek di urang eta hak maka nu namina sholihin dina sirajatul tolihin nu sholihin ahli ma'rifat usul ka Allah cumpon sakabeh hak Allah kacumponan hak guru kacumponan hak tetangga kacumponan hak baraya kacumponan lain sebatas ngubaran geuring barang bare termasuk amar ma'ruf nahi munkar teh hakna di bejaan digeurekeun ditegur hakna teh cumpon sakabeh hak itu wasilin arifin gitu dina langkah menjalani eta teh aya kiruh teh kiruh karena wirid di mana ahli sufi lain anu dibaca-baca unyem-unyem lewat tasbih lain undang maksud wirid dina sufi nilai kebaikan hukum syariat anu mengisi waktu man tarakal wirda bahwa kirdun
Jelema nu ninggalkeun wirid mangka eta teh monyet. Lain wirid anu urang unyeng-unyeng ngan maca kalimah bari muter tah belai. Karena asal kata wirid teh waktu. Asal hatina wirid teh waktu. Waktu sok disebut wirid. Kunaon waktu disebut wirid? Karena waktu datang berulang kali. Jam sakieu 11 penting kamari aya enak jam 11 deui. Isa malam kamari aya enak isa aya deui. Maka disebut wirid. Diambillah kana amalan mudawamah di ahli bahasa. Kitu mah jeung pinakli teh nya di ahli bahasa kana amalan anu dawam. Amalan anu dawam disebutna wirid. Ulah urang tiap tos isuk sok maca alfiah rutin eta wirid. Eureun itu maca alfiah tah monyet. Tiap bulan sok sahariahan, malam minggu sahariahan, sabulan saharian deui, saharian deui. Jadi we wirid tah eureun monyet. Ayeuna anu tas salatnya subhanallah subhanallah kan terus berulang kali jadi we wirid. Ngan di ahli sufi, di ahli bahasa deui wirid teh nilai kebaikan agama anu ngeusian waktu. Bisa jadi kan orang pagawean anu asal katinggalkeun anu mudawamah tapi kagentian kumana kudu nilainya lebih baik. Padilahna lebih tinggi. Gitu. Padilahna lebih tinggi tina eta anu mudawamah. Kaisi tetep teu kaasupkeun ninggalkeun wirid. Anu kasebutkeun ninggalkeun wirid teh aya waktu nu kosong. Kosong sama sekali teh aya nilai kebaikan. Jadi mubadir si waktuna teh. Ku wirid dawaman henteu, ku penggantina henteu gitu. Eta monyet teh cenah. Ti urang tina sapoe sabaraha kali jadi monyet gerak. Tina sapoe loba jadi jelemana, loba jadi monyetna urang. Loba waktu kosongna. Silaturahim henteu, infak sedekah henteu, wiridan henteu, mustami henteu, ngaji henteu. Keur ngobrol ka batur ngabejaan mana salah mana bener henteu. Kosong we sama sekali teh eta monyet. Ngan keur misian anu bieu silaturahim kadang kiru hate teh. Nganyang teh euy. Sakararagok ceuk urang tadi nganyang teh. Naon gitu. Eta adina kawin ka kabogoh urang. Kehidupan hate teh tah, nek wiridan teh wiridan silaturahim. Ngan anu galiba eta mah cukup terlalu umum, jang tahapna berikut. Wirid diartikeun seluas dieu. Tetep jang pemula mah wirid anu dialas ku guru. Kitu nya, cek guru dawam ieu da ka eta we. Tahankeun gitu. Walida qala la tastagrab bukul akdar ma dumta fi hadita.